wabarakatuh. Ieu ngajawab salam ikhlas ridho. Urang doakeun nu ngajawab salam bari ikhlas jeung ridho, mudah-mudahan cing dipanjangkeun yuswana. Masing ditambih-tambih milik rizkina, masing dibabarikeun maotna. Upami gaduh hutang, aya nu gaduh hutang seueur aja hampir kabeh nya. Urang doakeun nu gaduh hutang, mudah-mudahan anu dihutanganna cing pohon. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngajawab salamna tarik cing lebet surga. Nu teu ngajawab salam berarti lobahu mulang-mulang. Lobahu ajar ke ajar ngaji kesuudan si ajar. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi. Dek sholat berat, ngaji ge, puasa ge, sodakoh ge, berat kan? Mata pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la yaqilu maknaha. Nungaran ibadah teh ibu moal kaharti, lamun dipikir-pikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa, nunggu hawana. Mana mau balik ngaletik si Ece mah. Jawab atau jawab cing kompak siap. Siap jawab cing kompak siap. Tah gitu keluarkeun surat teh. Jadi ibu nu ngaranna ibadah teh moal kaharti, lamun dipikir-pikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa, munggu hawana. Aja iya karena cek si Ujang diharap susu. Hapunten para kasepuhan sadayana, uyos abdi ceramahna dikieukeun. Ibu uyos dikieukeun. Atuh ngaji zaman ayeuna lamun teu dikieukeun mah aya ku ayana dina pangajian sok mundutan. Leres Bu, matak uyos abdi dikieukeun. Moal nyarekan ka abdi, moal baeud moal megat di jalan, moal diomongkeun, moal dibahanan. Cilaka ece moal dibahanan mah. Jadi bade dibahanan moal ieu teh. Mun moal rek turun. Heureuy Kang. Naon cenah buktina Neng Nais hawana kana ngaji teh berat. Tuh Kang Pilari ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, beuh eta tingkah anu jadi indung, anu jadi budak rupa-rupa. Nu nyepret aya, nu ngabanting, anu nakol, anu najong, nu ngabanjur, aya. Alasan mah nyaah kanu jadi budak, arah budakna teh daek ngaos. Atuh budakna teh angkat euy ngabandaleut arek ka mana, arek ngaji. Di masjid aya, di madrasah aya, di kobong oge aya, di bumi ustad aya, badudakna mah ngaran ngaji. Tapi realita bukti menjawab inung nama balik deui ka tengah imah gep nyekelan remote.
nyatrekeun tip aya di ibu-ibu nu siga kitu aya nu belah mana iukna belah mana ece urang leketek ku bedog sakalian ade ulah ari kabudak nitah ngaji ari indung bapakna henteu nyabunya kupingkeun ari budak teh siga kacang ari kacang kudu dituturusan betul. Ayeuna ibu jeung bapak hoyong gaduh urang kali anu soleh teu cukup ngadua Robbi habli minas solihin rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup. Tapi kudu dicontohan ku sepuhna ku indung bapakna. Jadi kurang kali teh cing leres pamit tiasa lebetkeun ka pasantren lebetkeun ka sakola cina diajar jeung guruna cina diajar jeung ustadna. Minimal kurang kali diajar di sepuhna huruf hijaiyah atuh Pak ajarkeun ka murang kali teh cek si bapak ujar namian murang kali teh anu sae ngarajakeun doa siga abdi nais nurjanah cahaya surga matakan rek di mana-mana oge angger bercahaya alhamdulillah. Namian murang kali cing sae nyadak tina Al-Qur'an, tina asmana Allah, tina nama Rasul, sahabat Rasul, keluarga Rasul mangga candak. Cek si ibu teh muhun neng nais ibu mah namian murang kali teh bade sae nyadak tina Al-Qur'an. Saha ieu ibu namina? Ieu mah namina teh Asep Murtadin. Ari nu ieu saha ibu namina? Ieu mah namina teh Cecep Dolimin. Ari ieu nu istri saha ibu namina? Ieu mah namina teh Iis Sayetonia. Makna ngaran budak setan gitu. Mangga nyandak tina Al-Qur'an asal kedah terang kana maknana. Komo zaman ayeuna mah keur usum ngaranan budak teh dihijikeun tina ngaran indung jeung bapakna. Bapakna Abbas indungna Kokom anakna. Bapana Irfan indungna Cici anakna engke di ngaranan eta keluarga parabot rumah tangga ngan aya nu leuwih parah bu bapana Tata indungna Ai anakna astagfirullahaladzim. Kade didik kurang kali cingle namian anu contohan anu ibu mangga resep kana hiburan mangga resep TV mangga resep nonton asal kade nitip ulah hilang kana ibadah kedah nyontohan murang kali teh anu contohan murang kali teh minimal diajar Al-Qur'an ari ieu mah kana hiburan resep ari Al-Qur'an tara dibaca atuh kaituna teh Al-Qur'an teu apal ari lagu ararapal entah maulid baginda Nabi besar Muhammad. Bu Rasulullah mah waktu lahir disambut ku para malaikat Allah bari macakeun tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa istighfar. Waktu baginda Rasul lahir gubrag ka alam dunia ngajerit maratan langit ngoceak maratan darat. Benten baginda Rasul manjang urang. Rasulullah bu timimiti dikandung ku ibundana Siti Aminah teu karaos nyeri teu karaos nyiram. Beda jeung urang. Ibu-ibu di dieu nalika hamil kareke 2 bulan geus nyirang rupa-rupa jam 2 penting budang hayang kulub simeut. Atuh salakina teh riweuh ku kurusukan neangan simeut. Aya oge anu nyiramna teh jam 12 penting hayang nyocolkeun sangu kana sirah botak. Rupa keur hamil teh betul bu keun saha nu nguburkeun saha nu tahlilan 7 poe 7 penting saha Allah ya Karim samemeh urang digubregkeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT urusan lain jeung RW urusan lain jeung kepala desa tapi jeung ajeng hartos
mangganing ajengan mah hese ganti namun misalkan ayeuna RT di dieu aya RT di dieu anu mana iya Pak RW heula geuning kasep maot mau ayeuna itu boleh kan ieu mah lamun RT maut ayeuna isukan pageto bakal loba anu ngagantikeun betul. Lamun RW maut ayeuna isukan pageto bakal loba anu hayang jadi RW betul. Abdi Pak. Betul Bu. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantutkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajeng. Betul Bu. Betul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Berkah doa berjamaah, hidup masing berubah. Ningali mitoha galak hayang utah ada tong anu tah di dieu bahaya. Tapi can pernah Kang saumur hirup abdi milari nalika ibu-ibu hamil di pasihan artos kajuta aya henteu nebareureum kana duit mah kabeh oge. Betul Bu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, mengandung lagi. Sok atuh nyarora kabeh. Bu nyora aja, nyora. Siap keluarkan suarana. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, sebenarnya orangnya genep pan ayam kembar. Rasul mah benten jeung urang teu karaos nyeri teu karaos girang ka ibundana Siti Aminah.